Bismillahirrohmanirrohim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Igna dina channel YouTube Abu Napisah. Wal istihadotu sareng ari istihadoh eta huwa ari itu istihadoh eta adzamu getih al khoriju anu kaluar itu adzam li ilatin karena aya panyakit min irkin tina urat fi adnar rohimi anu tetep dina handapeun rahim yukolu dicaritakeun lahu kana itu istihadoh naon al adilu lapad al adilu bidalil mujamati kalawan make dal anu dicecekan wa yukolu sareng dicaritakeun naon bimuhmalatin kalawan make dal anu henteu make cecek kama sapertikeun perkara haka ngahikayatkeun hukana itu ma saha Ibnu Sidah wa fisihahi sareng eta tetep dina kitab as-sihah bimujamatin ari lapad bimujamatin hartosna kalawan make cecek hiji waroin sareng make ro fi ghairi ayami aksaril haidi dina salianti pirang-pirang poe pangseurna haid wa ghairi ayami aksarin nipasi sareng lianti pirang-pirang poe panglobana nipas sawaun eta sarua bae a khoroja naha ari kaluar itu edam isro haidin dina sabada haid amla atawa henteu wal istihadotu sareng ari istihadoh eta hadasun hadas daimun anu langgeng itu hadas palatamna tuluy henteu nyegah itu istihadoh as-sauma kana puasa wassolata sareng kana salat wa ghairohuma sareng kana salianti itu saum sareng salat mimma nyatana perkara yamnau anu nyegahu kana itu ma naon al haidu haid kasa iril ahdasi sapertikeun sakakarina pirang-pirang hadas lidoruratin karena madarat patag silu tuluy ngumbah saha al mustahadotu awewe anu istihadoh para jaha kana parjina itu mustahadoh qoblal wudu'i dina samemeh wudu awit tayamumi atawa dina samemeh tayamum ingkanat lamun kabuktosan itu mustahadoh eta tatayamamu gawe tayamum itu mustahadoh wa ba'da dzalika sareng dina sabadana itu tagsilu taksibu merbanan itu mustahadohu kana itu parji watatawadu sareng wudu itu mustahadoh ba'da asbihi dina sabada merbananana itu parji wayakunu sareng kabuktosan naon dalika itu taksib eta waktu sholati tetep dina waktuna sholat li annaha karena sanyana itu toharoh eta toharotu doruratin susuci anu madarat palatasihu mangka henteu sah itu toharoh qoblal wakti dina samemeh waktuna sholat katayamum sapertikeun tayamum wa ba'da masareng dina sabadana perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma tubadiru gagancangan itu mustahadoh bis sholati kana sholat taklilan karenanya etikeun lil hadasi kana hadas palau akhorot mangka lamun ngahirkeun itu mustahadoh kana sholat limaslahati sholati karena kamaslahatanana sholat kasatri auratin saperti kenutupan orat wan tidori jamaatin sareng nunggu berjamaah wajtihadin sareng gawe ati-ati pi kiblatin dina madep ka kiblat wadihabin sareng init ila masjidin ka masjid wa tahsili sutrotin sareng ngahasilkeun kana tutup-tutup lam yadurru mangka teu madarat itu takhir li annaha karena sanyana itu mustahadoh eta la tu'adu henteu diitung-itung ulah ngitung henteu diitung-itung itu mustahadoh bidalika ku itu takhir
muqassirotan ku awewe anu lalawara. Wa ida akhorot sareng di mana-mana ngahirkeun itu mustahadoh kana salat ligori maslahati solati kana salianti ka maslahatanana salat dzarra mangka madarat itu takhir. Payab tulu mangka batal naon wuduna itu mustahadoh. Watajibu sareng wajib naon i'adatuhu ngabalikan deui itu wudu wa i'adatul ihtiyati sareng ngabalikan deui gawe ati-ati litakarruril hadasi karena bulak-balikna hadas wa najis sareng najis maas tigana iha sarta ngalap sugihna itu mustahadoh anih timali dalika tina narima pantesna itu hadas sareng najis bikudroti hasarta mampuna itu mustahadoh alal mubadaroti kana gagancangan kana salat. Wayajibu sareng wajib naon al wudu likuli pardin pikeun saban-saban pardu walau manduron sanajan kabuktosan itu pardu eta anu dinadarkeun katayamum sapertikeun tayamum libako il hadasi karena tetepna hadas. Wakada sarengnya kitu wudu yajibu wajib likuli pardin pikeun saban-saban pardu naon tajdidul isobati nganyar-nganyar kana perban wa masareng kana perkara ya ta'ala ku anu cumantel itu mabiha kana itu isobah min goslinnya tanah ngumbah kiasan karena ngiaskeun ala tajdidil wudu'i kana nganyar-nganyar wudu. Walawin koto asareng lamun narima pegat naon damuha getihna itu mustahadoh qobla sholati dina samemeh sholat walam ta'tad sareng henteu biasa itu mustahadoh in kito ahu kana pegatna itu dam wa a'dahu sareng kana balik deui na itu dam awi tadat atau biasa itu mustahadoh dalika kana itu in kito sareng awad wawasia sareng lega naon zamanul in kitoi waktuna pegat getih wawasia sareng lega naon zamanul in kitoi waktuna pegat getih bihasbil adati kalawan ngitung-ngitung kebiasaan al wudu kana wudu was sholata sareng kana salat wajaba mangka wajib naon al wudu wa izalatu ma sareng ngilangkeun kana perkara alal parji anu tetep itu madina parji min damin nyatana getih wa aqallul haidi sareng ari pangsa eutik-eutik na haid zamanan tina arah-arah waktuna eta yaumun sapoe walailatun sareng sapeuting ay miqdaru yaumin tegesna ukuran sapoe walailatin sareng sapeuting wa huwa sareng ari itu miqdar eta arbaun opat wa isruna sareng 20 alias 24 saatan tina arah-arah jamna falakiyatan anu bangsa ilmu falak wa aksaruhu sareng ari pangseueurna itu head eta khamsata asyara 15 yauman tina arah-arah poe bilayaliha sarta peutinganana itu khamsata asyara wa ilam tatasil sanajan tetepung naon adimau pirang-pirang getih wal murodu sareng ari anu dimaksud eta khamsa asarota 15 lailatan tina arah-arah peuting wa ilam yatasil sanajan tetepung naon damul yaumi getih poe al awali anu awal itu yaum bilai latihi kana peutinganana itu awal bilai latihi kana peutinganana itu awal kaan roat sapertikeun lamun ningali ieu mar'ah azama kana getih awalan nahari dina kawitan beurang
lil istiqroi karena naliti, wa amma khobaru aqallul haidi sareng anapun ari hadisna nyatana lapad aqallul haidi ari pangsa etik-etikna haid eta salah satu ayamin tilu pirang-pirang poe wa aksaruhu sareng pangseurna itu haid eta asrotu ayamin 10 pirang-pirang poe padoipun mangka eta anu doib itu khobar lemah kama sapertikeun perkara fil majmu'i anu tetep itu madina kitab al majmu' wa golibuhu sareng ari kagagalibanana itu haid ayil haidi tegesna haid eta situn genep sabun atawa 7 wa baki syahri sareng ari sasesana bulan eta golibut tuhri kagagalibanana suci li khobari Abi Dauda karena hadisna Abi Daud wa guerihi sareng salianti itu Abi Daud annahu kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadau Kangjeng Nabi li Hamnata binti Jahsin ka Siti Hamnah binti Jahsin radhiyallahu taala anha tahayadi gawe head anjeun fi ilmillahi dina panguningana Gusti Allah sitata ayamin dina genep pirang-pirang poe aw sab'ata ayamin atau dina 7 pirang-pirang poe kama sapertikeun perkara tahidu head saha an-nisa'u pirang-pirang istri wayat harna sareng suci itu nisa mikota haidihinna dina pirang-pirang waktu hedna itu nisa watuhrihinna sareng dina pirang-pirang waktu suci na itu nisa ae il tazimi tegesna kudu ngamistikeun anjeun al haydo kana hed wa ahkamahu sareng kana pirang-pirang hukumna itu hed bima dina perkara a'lama anu mereknya hoki ka anjeun saha Allahu Gusti Allah min adatin nisa'i nyatana kabiasaanana pirang-pirang istri min sitatin nyatana genep pirang-pirang poe aw sab'atin atawa 7 poe wal murodu sareng ari anu dimaksud eta golibuhunna kabiasaanana itu nisa listihalati tipakil kulli karena mustahil akur sakabehna adatan dina kabiasaanana walawit torodat wallahu a'lam bishawab.